Min mana keur naon hulang-hulang deui wae. Teuing nya teh itu urang teh kararungsing masalah pigaweun urang teh. Karena pertanian enggeus, ngangon meri enggeus, urang mah kamari teh nyobaan. Nyoba naon? Na dagang kantong. Oh, Tapi jualan. Di toko. Kene wae lain dagang Oh. kantong keresek Oh, di ngasong oh, di pasar. Heeh. Gitu urang teh. Ngan pusing urang mah. Tah pusing. Lo BP omongan jelema teh. Kumaha, Terus kumaha? deui we urang teh. Aya urang teh keur dagang kantong di goroan bete kajauhan teh tong ka dieu Aya nu meuli. nyamperkeun we aya nu meuli caritana teh rek meuli da jelema teh aya geus disamperkeun bu bade kantong teh naon da ibu mah cenah tong ka dieu teh entong ka dieu lain tukang kantong ka dieu ieu omongeun eta urang teh Oh, jadi entong ka dieu lain kantong ka dieu nya. tong ka dieu tong ka dieu dasar jelema teh omongeun terus anu kadua agar anu hiji deui nu leuwih omongeun mah Kumaha coba? terus eta teh keur mah urang can ngalarisan Terus datang di bapak-bapak jang ka dieu cenah eta mah lintong ka dieu nya sambeurkeun ku urang eta bener. geran sambeurkeun pa bade meser muhun cenah aya nu ageng teh aya sareun alit aya anu ageng aya tah anu ieu nu ageng mah cek si bapak teh cenah kurang ageng nah apa kurang ageng tuh jangan tongan beca dasar ke omongeun eta urang nepikeun balik jadi tuluy nya jualan tuluy kan dan naon ayo bapak omongeun